Eling-eling umat muslim wal muslimat, ayo orang berjamaah salat maghrib. Eta kewajiban orang keur di dunia, kanggo bekel jaga urang di akhirat. Anu ngalanggengkeun salat berjamaahna menang 5 rupa kauntunganana. Hiji dileungitkeun kafakiranana, 2 dileungitkeun siksaan kuburna, 3 dibere bukuti katuhna, 4 bakal ngaliwat kana cukangna, cara kilat nyamber bawaning lepasna, 5 teu dihisab asup ka surgana. Eling-eling umat muslim wal muslimat, ayo orang berjamaah salat maghrib. Eta kewajiban orang keur di dunia, kanggo bekel jaga urang di akhirat.